dulur ieu omongan-omongan anu serius ya, awas ya. Lain omongan tukang pidato ieu mah lain, tapi omongan tina hate. Nah jadi tah ya, kahariwang anu geus luar biasa. Berbagai serangan-serangan pemahaman teh ieu ngahancurkeun akidah, ngahancurkeun akhlak, ngahancurkeun amal soleh, ngahancurkeun kalimat thayyibah. Anak incu karuhun nu dididik ilmu kawalian, anu dididik akhlak anu terpuji, dididik amal soleh, dididik wirid doa-doa anu mararati, ayeuna mah geus hambar buyar, kata-katana geus lain milu ka urang deungeun, kalakuanana geus lain kalakuan deungeun, nu diwiridkeun lage geus lain wiridan urang deungeun. Catat ke urang sararea, catat ieu teh urang teh kudu syukur komono calik di Mahmudu, urang linggih dina daerah nu suci, daerah anu suci. Maka beribadah swasiat tong dikotoran, tong dikotoran ku kalakuan anu teu pantes dipayuneun wali Allah, tong dikotoran ku ucap anu teu pantes dipayuneun wali Allah, tong dikotoran ku akhlak nu teu pantes dipayuneun wali Allah. Wali Allah mau ninga kana karetek hati urang ye, najan aya di alam kubur amaleun, kana karetek hati urang ikhlas teu ikhlasna amaleun. Dimana urang hayang menang pitulung karuhun nu disebut wali teh anu kagungan karamat. Karamat wali teh moal putus moal leungit ku pedah maut. Mun urang hayang pep tewewet ngasaan kumaha buktina karamat wali anu parantos aya di alam barzah teh, sing inget hatena sing nyambung ka para wali bersihkeun geura hati. Kalakuan urang omean nu diucapkeun ku retah urang omean, akhlak urang omean, ke bakal karasa ku urang pitulungna karuhun. Beribados geus ngasaan nepi ka detik ieu kabeh ieu adalah karamat nu jadi karuhun. Kabeh ieu nu karasa ku beribados doana karuhun. Rek budak we da ieu mah ngomong jeung anak incu karuhun. Ieu teh ngomong teh jeung anak incu karuhun ieu teh. Pan sok loba tatanya, ya. Mun naringali ka beribados. Beribados mah ieu urusan dunya, urusan agama, kabeh anu karasa ku beribados ieu teh karamatna ya. Karamatna karuhun, da pikiran beribados karuhun moal condong ka saha. Lamun karuhun boga karamat moal wakak melaan deungeun-deungeun. Anak incuna heula ceuk pikir heuh aing anak incuna teh. Tinggal sing bener kalakuan, sing bener patekadan, sing bener da akhlak, sing bener da ucap. Ayo urang hayang diangkeun ku karuhun sama poe sama penting nu ditonton film. Hayang diangkeun ku karuhun, ayo nu diomong-omong ku urang omongan dunya unggul. Hayang diangkeun ku karuhun ari ati urang poho ka Allah, poho ka Rasul, ka karuhun ge poho. Dek kumaha coba, mata loba anu ngomong ka beribados. Karuhun teh cenah pan wali, tapi ieu naha ieu teh. Jadi wae, urang kumaha cara mondok saminggu, boleh teu bukti wae. Beribados dijawab, hati sia sing bener, kalakuan sia sing bener, akhlak sia sing bener, ucap sia sing bener. Ya, teu mungkin teh. Karuhun teh wali teu mungkin karuhun teh nyaksi ka urang. Karuhun teh nyaksi ka urang teu mungkin. Lamun teu belaan urang, teu mungkin urang teh anak injuna.
mun urang teu jadi kalakuan urang teu nyetel kamu pun teu ridho. Nah ieu ongko anak inju karuhun tapi kalakuan jauh. Nah ieu atina ngaco, nah ucapna ngaco, sehari-harina nu ditonton TV, lamun teu TV ngobrol itu ngobrol ieu, lamun teu kitu ka ditu ka jalak harumpat halet-haletan. Awas catet ku sararea ya. Ieu nu karaos ku pribados